Sampurasun kumaha ieu teh baraya sadayana mugia aya dina kawilujengannya. Mau cek kurang Sunda mah aya paribasana nya. Paribasana teh celaka pola sorangan lantaran kusieun covid jadi we celaka pola sorangan mematak tingali di link nuku abah dilagikeun ieu resmi di halaman WHO nya, baca didinya mah kasieunan ku sorangan jadi teh sorangan riweuh batur jadi riweuh amat tong panik santuy tapi tetep jaga kesehatan jeung neang informasi anu bener gitunya. Tapi ngomong-ngomong terus kukumbah pandangan anak tong hilap cuci tangan dan juga makanan yang bervitamin anu bergizi supaya kita tetap sehatnya tetap ngadua supados ieu sadayana anu nuju ka jantenan tiasa enggal-enggal ditebihkeun ti urang sadayana, amin. Tuh ngomongkeun musibah manya tuh ku itu tuh ku ieu komo ayeuna keur zamana loba pisan kasakitnya, loba pisan musibah candi bencana alam keur maeukeur ku covid aya we nya aya teh cenah taneuh longsor nu caah teh Gunung Bitu nya kamari mah aya lini cenah komo bisa babaraha tempat mah jeung deui ai bencana alam teh nu teu disangka-sangka teh nya kitu teh eta tsunami nya. Ku tsunami teh geuningan laut jadi laut pindah ka darat we eta mah nya jadina teh eta teh bencana alam nya caah nya Gunung Bitu tanah longsor eta contoh nama nya nu namina musibah mah nya moal tiasa dikitu kieu nya sok disebutkeun cenah bencana alam da alam mah teu kunaon nu nyieun musibah mah jelema dar atuh leuweung dituaran kaina dicokotan atuh meureunnan jadi cai hujan teh teu nu nahan tungtungna kumaha caah nya aing geus caah mah coba saha nu riweuh da jelema nu riweuh mah dijieun ku saha ku jelema caah kulantaran leuweung ayeuna mah eueuh atudanya dituaran leuweung di gunung teh keur kitu teh deui micieun runtah we samanea sakadaekna jadi mangpet walungan wahangan leuwih kabeh marangpet kasusukan coba hareupeun imah mangpet eta teh nu ngabalaukarkeun banjir mamam we eta mamangga jadi amak-amakan si abah teh kumaha ieu teh ya lamun misalnya ku alam lah nya antaran di dituna
cek bahasa Sunda nu ieu nama Mother Nature. Eta teh gunung Bitu. Abah nalika 82 nya tahun 80-an lah. Hilap deui. Eta teh Gunung Galunggung teh meledug harita teh keur kelas 2 SD. Amun teu salah mah teuing kelas 1 SD da eta teh. Atuh nu meledug nama di mana di Tasik eta teh Gunung Galunggung teh cenanya kuat ka imah oge ragrug-rugnya. Terus deui pokona daerah Jawa Barat we loba pisan nu keunanya. Di lembur Abah oge eta lebuna si kebulna teh kuat ka nepi ka 30 cm lah di jalan teh. Ayeuna teh mah geus puguh. Kulebu hungkul nya. Pokona mah ayeuna urang ngajaga da ai urang Sunda mah cenah ge nya kudu deukeut jeung alam cenah. Lantaran naon? Urang teh kan sahanteuna teh ngajaga anu naon gitu nu diamanatkeun ku sepuh-sepuh urang kaungkur oge anu pasti nama kan ku Gusti teh dipasihan urang teh kanggo naon gitunya ngolah ieu bumi teh janten kedah tanggung jawab ka diri sorangan, tanggung jawab ke alam, oge tanggung jawab ka Gusti anu nyiptakeun alam dunya ieu. Sakitu heula we nya ti Abah ngeunaan naon ieu teh atuh bencana alam. Atas kitu heula nya kanggo barudak Abah ieu mah nya. Ieu duh barudak Abah. Hampuranya da teu tiasa papendak di kelas ayeuna mah janten ngalakungan kieu panginten. Sok sing diajar sing getolnya inget orang kudu cager bager bener singer jeung pinter. Sakitu heula ti Abah sampurasun.